Hayu besti urang masak deui tah ayeuna mah. Dek masak ujung hapena kulubrago untung teu asup kana katel oge. Sok asupkeun bungbuna ayeuna mah tah. Bawang beureum me seungit heula digoreng me asak. Asupkeun bumbu lainna tah. Sareng sareng asupkeun deui eta masak naon ieu teh. Tempe dicampur jeung udang dek dikecap cenah ieu teh besti. Cuang caian we ieu teh saeutik. Tapi caina ieu teh loba teuing besti tuh tinggal dikalah nguyumbang ieu caina. Bae ayeuna mah bumbuan we kumaha sako jeung pecin jeung uyah. Tuh kecapan we besti saeutik tah. Saos tiraman we besti. Bae we ayeuna mah antepkeun kolah kaleh bae cenah saat besti lah. Tuh geudeung deui oge asak ieu mah. Tah geuning ayeuna mah asak we besti geus asak mah diangkat we kadinya parinkeun kana wadahnya besti. Hayu hatur nuhun besti.